Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kasih. Jadi di Padegelang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir be loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandegelang, pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak habib ahli batin. Nu kukula kuari karandapan habib teh hiji habib Lutfi, dua habib Umar, tilu habib Japat, habib Sehan, eta bangsa habib-habib nu waduh aredan. Edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot gitu tahu diri mah tuh Masya Allah. Itu beda jauh orang ngobrol seetik ke mana apalin hati orang ketebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu dah. Tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung habib begitu. Guru Simkuring, rerenjangan Simkuring, sekaligus murid Simkuring. Kumaha cenah ngitungna teh sih? Kiai Haji Jamaluddin, urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we. Mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kasempetan dia hadir sami kusim kuring dipehormat para qori nu alhamdulillah kagagas kuring ka suara-suara qori asa hayang ngora deui yang jadi kori bagala jipen di kori juara kedua ti handap. Kalayan ingayah ti Gusti Allah alhamdulillah khususna Simkuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempel di dieu ngareah-reah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal Simkuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aad DJA DJH Duren Jatuhan Haji Aad ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun prakyana nu ngundang puguh geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang bae. Tapi ieu haju ngaji di dieu. Maksud azamna mah terek ngaos, terek ngaji, terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa. Dek naon tuh kapanggihna mah? Ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama. Sebab mama teh ama teh ieu murid mama Sempur. Urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung Mama Sempur aya muridna sarua Mama Ujang asa kapanggih jeung Mama Bakri tuh badak ge langsung ka Simkuring teh soal cukup sakitu ge padahal mah tadi derek balik dan kulantaran can dahar juga dahar heula
nah geus dahar hajung haji padahal mah cukup pendaftaran mama ujang oge sebab eta nu dimaksudna. Tapi barang ningali di dia Masya Allah seueur jalmi loba jelema kadaleuna masih ga jelema wallahu a'lam. Kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jore aya anu beungeutna jore hatena jore eueuh pupurieun tah mah sieu modelna tah mah. Aya nu kasep hatena kasep gelis hatena gelis ngan hese. Mudah-mudahan urang kujara di santri terus urang ngaraji urang tawadu di payeunan Gusti sakieu ayana beungeut mah teu jadi ukuran sapira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mantak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wau jeung bupati supaya ulah wau jeung kapolres ulah wau jeung kapolda poe hate wau jeung kitu beneran wallahi besi pajar itu beneran harinya nama wow ka urang oh masalah yang penting mere duit tuh coba kan tungtuna jore kan bupati bapak pemerintah wow jeung urang presiden sekalipun oh masalah tapi urang ulah wow jeung manehanana daya jipendi masa balikna bupati teu wauheun nya anu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal juri kan nu jelas balas tutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat pedagang petani kiai santri ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Rek ngaji naon simkuring di dia jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah hese urang mun cara penca dek ka mana ngajurus ngajotos ka mana katangkis tuh kan ieu bapan bebejana jago pencat teh ye si ieu teh ka kaula teh nu menjaritakeun penca besi bisa Cimande tamat kalong ngampi aya kalau ngampi sok narembel di sia mah aya tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim lalagaan musruk cekulat itu penisa mana ya Allah horenganan sebuah pengakuan mata-mata terjadi ukuran gitu horenganan tebecus nanau Masya Allah sigana we gagah make jas duit mah teu mawa para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dunia teh aya 5 benua Asia, Amerika, Eropa, Australia gede di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia Masya Allah terkenal ke mancanegara di Indonesia teh aya Pulau Jawa di Pulau Jawa teh aya Banten di Banten teh aya Pandeglang beuh mantep ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia di Belanda teh tenar di Perancis tenar di Inggris tenar pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar bisaan orang Pandeglang maling naon cenah kiai maling daging aya masjid kebo orang Pandeglang makan terkenal
nu mencit kebo di Mekah teh nu mencit munding mencit sapi orang Pandeglang orang Arab ge bingung nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal eta lah hebatna orang Pandeglang Masya Allah maling ge ka Mekah komo di Mekah ge maling terus upahana Masya Allah ditanya kunaon sia maling teh deket Baitullah babari istighfar tolong benernya Pandeglang teh iya urang keur cicing di Pandeglang terek ngaji simkuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna weh moal aya tanding ngaranna Ki Buyut Papak Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai kakiaian aya di manehanana kajawaraan aya di manehanana Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta oke beres acara urang beulem coba moal teurat lah moal pati-pati atuh nyanan ya Allah nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia orang Pandeglang saktina luar biasa kabelah dia eueuh tanding masalah eueuh tanding gelut eueuh tanding segala rupa boga kamonesan nyana leuleukeunna nyieun gelang tapi nyieun gelangna lain cara zaman kiwari belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun yehe urang Pandeglang mah tulas sambarang make leungeun di luhur batu eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang sanggeusna dipek-prekan ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole ayalah kuari disebut batu ngamprak neangan tempat jang nguluikeun lalakon aya di Cikolaken Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-prekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu teu maksudna Bisa medehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah, kuari teh aya batu belah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, di dinyala dibentukkeun rapih, jadilah gelang. Maka nyeuna disebut pande, mande, gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeuna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah kuddisa sirruh, ya Allah ya Rabbi, kaget seorang Pandeglang, kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg, bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageus teh diterima teu meunang balik deui, eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang.
sebab baheula Belanda mah loba pandendres pande dan lain-lain sebagainya. Nah iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Sasari Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Sasari Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Syarif Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikeun ka Lampung. Belah dituna Brebes, Tegal. Lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah, Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syekh Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peniglang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang nyambung gelang bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syekh Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Hebat Pandeglang teh, kebantak bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhuna lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas. Bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang. Sanghyang Herang kudu ka amat menyebutkeunana. Nanya na bangsa ke modal kos kitu moal nyaho sama tu. Di mana lembur Sanghyang Herang teh? Di dinya teh aya batu. Daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sanghyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Iya, Sanghyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Didinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa Karuhun. Sanghyang Herangna bahasa Karuhun, peninggalan Karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan Cekaruhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah nyoret bener atuh. Tuh kan, iyalah Pandeglang, masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, masya Allah. Masih kayaknya ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah utama. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya. Mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal aja aing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang.
iyalah Pandeglang eta sakadar wajah tasnya istimewa eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat itu nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim baheula teh Anyar teh lain Anyar eta teh Sudi Mampir baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna Anyar jalan Anyar buatan Danles nah ieu teh katelah bae orenganan eta teh bahasa Anyar teh di zaman Danles jadi kuari kasebut teh Anyar cek sakaoma lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin gawenangan sakadar ngalalauk ka laut boga guru mursyid sageusna meniti dengan sulukna jadilah manehana seorang manusia nu berderajat hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat nya cak guru na teh jelema anu mere moal jadi susah moal susah ku mere akhirna manehanana ibadah di Anyar keur carita Anyar heula ibadahna nya nama lain sekedar di darat di mana beres ngaji ka laut di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi salat ge di luhur parahu terus bae Jasim luar biasa lamun urang nyaritakeun salat di parahu aya nu masantren acara urang kieu teu kaget aya modal ieu ndek kumaha coba salat di parahu ayo ya di darat ge carang ngomong di parahu ya da ieu di parahu ge salat bae ya Allah ya Rabbi mancing dengan sakadar zahirna we hungkul mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ieu abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan mancing mah rek meunang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambeula saha ieu nu mancing saha ieu nu di luhur parahu pasti ieu aing teh digunakeun mangpaat disodakohkeun didahar ku balerea haju dipake ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu ya beneran ini alal hak mancing Masya Allah barang mancing mulung gede sagesa meunang suraknya ragag deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nya kieu bae nanya ka kaula kiai kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya ge aduh teh sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa ai si ieu mah lauk nu geus aya ge gocok indih ya Allah ya Rabbi kunaas-naas teh ngirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tak ilang karena Jasim satu ketika di Jasim
asal maghrib asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna ngeusan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae masyaallah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti kamodelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya deh urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahoan ku nu kolot di nu kolot aya di nu gora terus beuh Haji Agus kula minta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh geuna di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa kita mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui mah bengkol bae jelema heran aing mah tah inilah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun Masya Allah muyah-mayah berkah asal yakin modalnya yakin ieu nu hese ge yakin oh lamun menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kabeh tah ieu lah Jasim ditaluturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengina mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak entek si mah kos kitu beungeutna kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan mantak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah
Kiai Zohir Ambalaya, Kiai Batin ge loba, Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya. Pandeglang baheula mah urang Tangerang, urang Bogor, urang Sukabumi, urang Cianjur, masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus. Sebab di Pandeglang mah loba ulama-ulama Zohir Batin. Pokoknya hebat baik Kidasi mah, sebab manehana mah nyandung opat. Lamun ka mamana, ieu pamajikanana ngabring opat. Tilok ribut jana mah bageur. Lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan. Lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean. Masyaallah mang nyangungkeun, mang nyesehkeun. Dongengna be urang resep kitu teh bisa mah henteu. Ieu Dasim aya di Pandeglang. Aya hiji jawara urang Tangerang. Nyabaklah ka Kiai Prawira, almarhum almarhumlah ka Sekong. Bebeja mal dibejakeun ngaranna. Sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna. Bebeja, mama, abdi malah embung ilmu naon? Hayang ilmu naon tuh? Hayang ilmu bisa nyandung ulah. Sia nyandung mah engkena eungap. Ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap, nyawa sia kolong leuit eungap, nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana. Imah nang ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya. Imah nang urang, mobil nang urang, tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya. Tah leuwih serem tibatan sepaan. Eta lamun nu kolot. Nu ngora mah biasa bae sih. Indah bae. Tah maung leuwih tibatan maung nu kolot mah. Lamun geus manyun bae waduh hareuda. Komo lamun geus jebris mah waduh jantung murang. Cek Mama Prawira ulah lah mun bisa mah ulah teh kula mah ya hayang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu. Dengekeun ku kabehan. Lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember. Asar tandean dina ember. Cek Mama Prawira magrib isya subuh. Tah serius haju aya kalapa hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot cai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh. Iya nu bahayana. Ya, yang medit-medit. Begitu buka duit nyandung. Tak, iya mau dipikir. Ieu carita Mama Prawira we. Akhirna dibacaan bener. Saenggeus teh dibacaan inumkeun sesana kalapana. Ieu pendem hareupeun lawang. Lawang saha? Lawang imah urang. Geus insyaallah dilaksanakeun. Jampena dong numal dibikin. Tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri akur istimewa we pokona. Wih masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sakali. Eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa. Nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim Kiai Zohiron wa Batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di Anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah. Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten. Setelah babat Banten teh ngasahkeunana DJ Baros. Baros teh ngaran jelema. Ya, aat badinya dagang can nyaho naon.
tuh kan istimewa. Nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan KBG aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong, eta teh aya titi mangsa nu mantak di ngaranan eta teh. Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacerun kaung-kaung kakoncara ka mana-mana ka beja kaunggal negara, harapal kabeh tentang Banten mah. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari, Masya Allah, sagala rupa aya di Pandeglang. Sagala rupa aya di Pandeglang mah geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal urang Pandeglang. Pamalihan urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Segala rupa orang Pandeglang bae gitu. Anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang. Wahara. Tapi ulahna leuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang. Masya Allah. Mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari senyit. Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ta ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka irah gitu. Tuh Mama kitu ngan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar ka ditu, ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si ieu sapoe kuat, 2 poe, 4, 3 poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Udah gue tinggal bangga na bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan. Kula mah penting sok kadoakeun, kemudian dihadiahan, nu nyaho kabeh ge nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah. Ka ieu ge sok ila hadatir ruhi fendi al-Fatihah. Geus bae gitu, asa geus paeh tapi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantap di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong, lamun di urang pengkong, lamun ieu mah pengkor, beda saeutik lah. Eta teh keistimewaan kidasin teh bisa nyepitan, bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep. Tapi kidasin mah nyana mah kidasin lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kade dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung. Hebat tak kidasin dakwah teh lain sakadar ngaji, lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya ieu balik ke mana ya ieu imah nangieun nyana isada di Sisamling tempat eta teh beres tah ieu kidasim da pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya Rabb. Pernah sih ya nyundatan di talian banyak nyundatan di talian beres nyundatan bentak tuh bentak kieu salah nyundatan tawa ke Sunan Rohmat belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon
dia kukul mah disudatan para rae kabeh jelema. Emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana. Sesakeun saeutik atuh. Tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rahmat Godog. Etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah di dia dilanjutkan ku Kidasim. Jadi Kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain bae di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah, mun ditolak alan teh kakarake tolak budak geus beres. Sudah karake tolak beres. Tak kehebatan Kidasim. Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa Pandeglang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim memang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguikan teu bisa maju aya tasbehnya mah wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju bareng ditempo aya tasbeh sieunun kabeh nyekel tasbeh eta sieunun nyekel tasbeh eta barang ditingali nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus bae ditingali heuh ieu tasbeh kula dicokot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aing nyaho ya Allah ya Rabbi dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak mah masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis mah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun ti mimiti babad Bantenna terus ka pucuk Umuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh lah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan lagi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal aya gestinya hokalel kidul haram halal gestinya kiai eta teh ambal aya bari tah masa kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mun carita moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir bae loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya, teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut
ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot gitu tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh orang ngobrol seetik ke mana apalin hati orang ketebakan Masya Allah kadang muringkak bulu dah. Tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa orang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri orang ketika orang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah cerita seputar Pandeglang, seputar Kiai. Ingat di Pandeglang aya 2 hiji Dasim di daerah dia, 2 Jasim di daerah Anyar. Ilmu anu terus kebelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna Rifaiyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beteng teh dijaga besi petingna teh bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulana petingna hudang mah hudang tapi ieu kekereucuman teu bisa pas gitu eta hese tadek dobatanana kos kitu ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya urang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah tuh kan sama katara ku aing hayang kan ja doh mantek ieu kadarena sinarat eta leleb teuing itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jang cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyah titi mangsa tentang Pandeglang jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belandana teh nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa tarohadana nah ngantak nu asli teh ka kampung teu nyebutkeun keturunan Banten teu nyebutkeun keturunan Cirebon sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu asli ge aya ngan nu bodoh maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah sebab naon moal aya jihadan sebab jihad ge moal didaregekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya ieu teh kumaha pemimpin urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Ahmad Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati terus di Banten mah moal eureun kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3 1 Banten nomor kedua Makassar nomor katilu Madura 3 daerah eta mah geus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti Banten Makassar Madura 3 eta mah geus lain lalagaan geus Masya Allah sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten aya andil orang Banten di Makassar aya andil orang Banten di Madura aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten nu 3 eta mah persatuanna luar biasa nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut
Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten, siapa orangnya, saha nu bergerak di Jawa Timur, siapa orangnya, saha nu bergerak di Makassar, saha jelemakna, sampai ayeuna masih kena diteliti keneh bae. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarah-rah ieu kalau surur ka rencangan simkuring ieu teh ku sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa ngobrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeket eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha teh di Jamal eta moal bisa sosonoan meureun dalam salah-salahnya tah ieulah para jamaah jadi artinya jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring di Jamal Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon nu mantak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya ada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sekadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna mun ditataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar tentang Pandeglang hatunan kitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tantaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah sakitu teh simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم
paring Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagoiri tetap kalian salah sapaukifa maka dan kada genap urusan ini salah khamsin lain 50 wa hajarahum nas lan nyintihanum salah manusia tanuzilat para maraden turun genap taubatuhum taubat salah ba'du ing dalam ukifa ngalanjutkeun caritaan jelema-jelema anu teu milu perang Tabuk. Ternyata begitu diteliti ayat 3 model manusia. Pertama, temilu perang Tabuk teh memang benar-benar embung jeung teu iman munafik ngaran. Kamari ayat tegas dijelaskan Allah ngejelaskan jesa idri aranjeun teh jelema anu teu iman yakni munafik. Nomor kahiji jelas-jelasan tentang munafik. Nomor kedua itu ayat dawa min hauli wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Nomor kedua temilu jeung Kangjeng Nabi perang tinggaleun anu haju kaduhung pohara luar biasa. Akhirna begitu sumping Kangjeng teh ngaku berdosa. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim qatu amalan shalihah. Abi lubanah tamah jeung rekan-rekan anu haju nalian maneh dina tihah. Hampura tamah langsung. Nomor katil ieu ye. Mumin manehanana da jelema iman ka Allah jeung ka Kangjeng, tetapi nya leha-leha bae, tenang-tenang bae. Jadi lain munafik hayang ngareureuhkeun awak. Tiluan teh nomor kahiji Murarah bin Rabi', nomor kedua Ka'ab bin Malik, tilu Hilal bin Umayyah. Ieu mah teu milu perang Tabuk teh kaslan mumul. Nomor kedua mailan ila jaati hayang senang ieu mah lain ipak lain nyaho imkan sugi tapi janana embung milu perang. Tah ku sebab sakitu teh ku sebab sakitu ditegur ku Gusti Allah. Ulah aya rehat-rehatan, ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang. Di dunia mah jang berjuang. Urang mata aya sesenangan segala rekreasi sagala ieu bencanaeun malu. Kiai-kiai maka jeung ke pantai segala rupa. Eta nu ngundang tsunami eta kiai nu ka pantai. Nanaonan make jeung ka pantai segala. Kecuali nyana deuk ngasehatan orang pantai. Masalah tah mah loba nu make rok mini gitu kan, loba anu sataranjang tah nyana bertugas ka ditu. Dikumpulkan, diasupkan ke hotel.
ulah ya rehat, ulah ya istirahat. Masya Allah. Sebab naon? Bayangkan coba ge urang Kangjeng beserta para sahabat berangkat nu sakitu jauhna selama 50 hari pulang pergi teh, berangkat 10 hari itu 10 hari pulang 10 hari berangkat dan gitu 15 hari kemudian pulang 15 hari jadi itu 20 hari eta kan jumlahnya jadi 50 poe. Berangkat teh kapan dek perang mah kapan nyawa taruhanana geus puguh masyarakat di jalana dahareun jeung inumeunana sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka dituna mun perang teh mah wah para sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batu nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae yes. Nah iya dan kakobok bae temenan di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara nyana kunaon sesenangan tak sakitu bae ge ditegor sahabat mah teu meunah ieu urang kan kuari teh nyaho saha nu keur berjuang di negara urang teu beunang leha-leha teu beunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju ekonomi teh kok kieu sakedeung deui bakal naik segala rupa bakal naik ye LPG bageng ke bakal naik geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok jadi ketuana teh kuari kan jadi Ahok nyadakan dendam ka jeung kumaha ge lain bakal ngeunah gerage ka rakyat anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50 subsidi jadi eueuh bakal barang sana ka rumaha we encan perrokoan lah rokok ieu cenah meureun lain rokok ieu urusanna kapan usaha ieu teu dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara anu geus berjalan bage kuari pajak naik aya saha sih dibalik eta keur cerita perekonomian perpolitikan kuari main silih salahkeun lain di bener terus eueureuna tidak berkesudahan sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh sagala komunis aya di jero teh Wahabi atupan aya di jero teh kapan Syiah atuh aya lamun eta main engke di negara geus puguh Kristen Yahudi urang kan teu bisa kukumaha nah ulah cicingin golok asa jang ngeuncit embe ieu tah urang teh nyaona naon biasana bahkan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh geus aya sirum kemudian geus aya melentis teh bahasa melentis tah geus aya melentis kembang dah eta kan ieu mah kan encan aya sirungan encan melentis mah komo ieu kahareup bakal kumaha sementara anak nambahan bisa 18 tilu biang 18 geus masuk ka dulu sugan teh sabiang emang kotok rintik tah ih kahareup sakadar hati-hati urang sebagai bangsa nah ieu kudu gua teliti atuh urang teh kumaha nah lah cenah diteliti ge urang mah sapira urang kitu onang geus lah kumaha nyarana bae cenah kula mah ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadah henteu jasa bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat juang nu kos kitu tah bisa-bisa pamajikan direbut ge saboda Allah bae jian pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae naonan pertahankan goblok sia je ieu mah paranti aing tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah
fokus jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah jeung sararia we teu tuh semangat batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung eta kehilangan semangat tah lamun geus kehilangan semangat bos kieu eta cerita kawin cerita dagang cerita berpolitik ieu bernegara lamun geus semangat kumaha dakwah lamun geus semangat untung masih kena iki Pudoli ye nyana masih kena saudara sanajan ih jamaah tuh lah itu sanajan bela kalau sok diteruskeun nah iya aya kana semangat alhamdulillah nu katilu mah iya tilu manusia mangkaning tokoh mangkaning sugih ieu Murarah bin Rabi' Ka'ab bin Malik Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk endahan leha-leha senang-senang ditegor wa akharuna murjauna li amrillah golongan anu katilu manutiluan teh anu tinggalan perang haja embung milu perang teh ieu mah ditangguhkeun urusanna kumaha Allah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim anakalane Allah nyiksa ka anjeunna dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat naudzubillah min lah urang gede dosa haji urang paeh teu dibere bisa tobat ieu cilaka ge ieu cilaka ge siksa ku Gusti Allah berarti tapi kan urang lamun nemah ya cerita urang baheula cerita urang Gusti abdi teh hamba Gusti eueuh disembah wati Gusti tita ulah resep karena dunia tita ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh batur mah bararisa wali teh ngaranna batur mah bare solihin teh abdi mah tetep teu bisa ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti tapi minta hampura ka Gusti abdi salat tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti nemah ngan sabi-sabi ngan salat mah be abdi teh ngaji Gusti ngaji unggal minggu tapi beuh asup tikatu keluar tika enca polos tromo Gusti abdi mah ieu manek nemah bae tapi tetep geus hampura Gusti daya-daya hampura Gusti nemah abdi tak eta haji dihampura ku Gusti rada nemah pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jelema maksiat moal daek main gapre deui moal daek main remi deui moal daek main catur deui moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai komo mabok komo zina komo judi tanda bahwa nyana diterima dosa diterima tobat terima tadota tobat teh deuleu we bantes tobat balukar tungtungna kumaha eta ngaranna diterima ta tobat ta kos jelema munggah haji lah yang tobat baik Allah balik munggah hajina haju andil diterima berarti tobatnya lamun haju kancolah balik tobat balik munggah hajina kancolah itu diterima berarti tiap itu baiknya babari isi aing diterima apa henteu eta mantes tobat nah haju kumaha balukar tuh ledak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah eta mah jangakeun sadaya-daya eta mah nu tiluan mah kumaha Allah bae apakah dia disisa dengan cara Allah dimaoteun tanpa diberi kesempatan untuk tobat wa imma yatubu alaihim anakalana Allah narima tobat diberi bisa tobat eta urusanana murjauna li amrillah urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tak urang urang ge sarua bae lamun teu ngarasa loba dosa kakara ge lemah sana pinarakaeun diomongan ge mah keur tobat dah aing dosa naon atuh jangan ngaji sok salat sok cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat salat aing ngaji sok atuh segala salat muludan sok kan 80 dan ge perebut berkah
naon kasalahan iya pinarakan lain masya Allah mikir sia iya pinarakan kan kudu nama kieu ya Allah Gusti sebenarnya mal dia ngaji mengaji bae tapi meureun Gusti di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa cak abdi ganjaran teh di mata Gusti membeureun abdi teh dosa hampura Gusti urusan ngaganjar jeung ngisa tepan di Gusti secara mutlak rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunana ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat ya abdi mah lain salat ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat Gusti abdi teh puasa jangan adenge kiai-kiai puasa teh aku tenang abdi mapan buka teh beuh sakumaha nu mantes perang buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anake ulah ieu mah jang abah abeh oh berat ingetnya na kos gitu incu menta ge ka dieu sia itu aya bapak sia ieu mah hak abah ambo kagak rasa Gusti ampura Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah kurang ibadah tapi ngarasa naon atuh siga deui teh ibadah teh dipayunan Gusti dipayunan makhluk dipayunan Gusti ueunna naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun teu perubahan teh ditarima berarti tobat aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba aju bebeja kula ye doana cenah kieu kula ka mana tuh ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang nah ieu maksudnya ieu teh kumaha ibadah yang bisa tobat guru nanti naon kitu Pak Kiai cenah yang bisa tobat doakeun kula di mana makom mustajab lah ya teh di Mekah bagian makom mustajab di Arafah di selingkungan Baitullah ke di pondokan lagi nah urang mah jadi Baitullah ini didinya bae di Arafah kayak gitu kan meureun nyana terus bae ka Gusti tobat balik lah ka dieu diterima kan tobatna meureun hiji dagangna ambruk nyanakeun bebeja deui jadi toko nutup bae cenah kieu aju dagangan we gitu maju eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu eta pantat tadi dia gede tobat ngagunakeun dagangna teh kapan make duit bank make duit renter aju tobat terima tobat mal maju di tangga kumaha kecuali eta kisat make duit sorangan nah itu cenah emang tadina ge duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu datang ka ayeuna datang ke ayeuna encan minyak deui eta diterima berarti tobatna asli bungunnya disebut diterima tobat kos itu tembung hayang nama tobat diterima dagang maju lain diurus ada diterima tobat kan bae pakai duit bank pakai duit renten berarti kan ku Allah dibersihkan tak eta diterima tobatna ogo saya jelema kieu zina teu eureun tapi tibalik zina Pak kadiana bangsa umur 55 mendekati kan 60 cenah enggak haji bebeja ka kiaina kiai pan babarengan jeung kiai kula lain kula udah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai itu tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek teh geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat mah tuh kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobatna ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng kitu teu bisa emangna dahar bisa ngadompleng ya bisa tuh gitu tapi tetep baik
nanya deh ari doa anu paling hebat di itu nu Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat sangat Arafah nomor kedua eta sekitar itu geus datanglah ke Arafah ngadegetan kieu tetep jalan asal kieu diuk kana celek sadeu milu doa entah masing-masing baca kiai teh doa barna berapa kali itu masing-masing guys ini beres doa bersama teh panjenengan doa masing-masing begandeng jasa nya deket pan ka kiai kabeh kaget padidian parah ya da kebentak-bentak cenah berebat terus baik dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cek teh aing ge kaganggu sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh gandeng-gandeng teh si jelema tanda tuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna ge di Arafah masing-masing kan untuk pegandengan kabeh sakloter bandeng jasa tobat bandeng jasa ayat kan nanya ieu teh bawaan saha bawaana mah bawaan kula atuh coba tuh ya bisa lah ya mah setengah jawara mung aing ini tantepkeun bae urang bae bandingan ge nu indit urang tetereueur ti beurang keneh datang ka magrib aya nu dosa naon eta mah rahasia datang ka magrib ke gandeng kene bae ageus tadi cak kiai teh geus geus magrib geus anu apana geus kurang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoak ke jangan serak sia geus reda alhamdulillah pastilah aja tobat diterima kaki kiai mah bebeja emang sih bukan dosa naon zina dibalik baik ulama ti umur 15 teureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus cek nya teh mah jajan ieu ya geus ieu mah geus ka Mekah geus tobat geus poal deui geus bagus mentah kula jojoakan geus sakieu eta inget aduh geus sakieu teh cukup kula ngajoak di Arafah pasti diterima insyaallah eta pastikan gitu pasti geus terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayan ka ayeuna nanya ieu kumaha perkembanganana saya mah 3 bulan 4 bulan mah Assalamualaikum salam kiai biasa ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat teh keur di Arafah ngacocoakan aya karasana lain aya-aya deui kumaha karasana ayeuna jatuh enggak hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai ge eleh biar apa kiai penasaran cak kiai teh geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cak kiai teh batur nyaho kula bahwa kula diterima tobat cek kiai boleh oh iya jadi ditanya di eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udang kuat aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima cakek gitu lo ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar iya kan sajenta kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kok kitu
Gusti karunya aing sekilat atuh kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap gitu ya ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nu tiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibuhu siksa bae urang cerita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan ambruk Firaun beserta penggawa-penggawan cerita Kangjeng Nabi Yunus sarwana dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Elu urang datang ke Yordan ke ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan eta urut siksa baheula zaman Kanjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia eta akibatna berubah karesep teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe nah ieu kan guari LGBT sabala dia baheula makan ngan sakada di negara-negara maju pertama di Prancis anu usul ke PBB supaya disahkeun perkawinan Jerman Inggris Belanda Amerika Belanda eta kelas internasional kuari ya Allah di Cikupa urang oh ya Allah kaget gali otot tong golode jelema sterek bagus jasa ieu lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu hebat ieu hebat teh aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya bareng di deuleu kumisah ini sia jasa goblok udah dijikeun yang si eta ieu ya kumaha coba ieu di luar pemikiran urang geus bugu awewe kehilangan kencan kehilangan pacar awewe jeung awewe deui lain saeutik kadang teu penting merenung kieu rempan amat Gusti ku sebab si eta ya Allah anu nyana geus kebablasan hirupna teh geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we di mana Gusti nyiksa teh pan meureunanan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud kabeh teh meureunanan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sudut eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus puguh nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami aja tsunami nu lain gempa domja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureunanan henteu kabeh dugala aya nu bener kabawa ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa iya geus disiksa na kumaha tuh wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusan anak kan dia kumaha Gusti Allah imma ayu azibum jan Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia
aing mere rizki sia aing nyembah ka batur awas ya kuy ih aju disiksa atau sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia kuy ka bawakan kabeh nah iyalah imma yu'adzibuhum limawatan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang dari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat naon atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng di dinya abdi ngampar di dinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di hadapan panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi teh urusanana ting sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng keramat tunggak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah kuari mah geus eueuh keramat tunggak pindah ke Kalimalang terus kuari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang kuari mah anteng di Pandeglang tararis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai tuh orang Pandeglang yang jelas mah info aju yang dari sana diekspor ya kita mah ekspor impor ekspor berarti di daerah Karawang di daerah Subang Tangerang menteh alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang tuh meningkat perzinahan di kumaha coba pemabokan meningkat Banten maling pembunuhan meningkat sekian persen ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten saya mau bukan orang Banten orang mana Pak Kiai sekian itu urusan saya itu saya mah Tangerang aman Tangerang Banten Pak Kiai orang belaga bidug Banten nyana ongko kok bidug deh hanya kabawa bodoh berarti jananya enggak saya bukan Banten saya mah Tangerang iya meningkat etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaih tapi itu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah urusanana teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe salila 50 peting 50 poe 50 peting teh teu ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeuketan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare dihijir ngaranna teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe teh menyendiri timbul renungan kaduh sebab begitu Kanjeng Nabi datang teh henteu disambut henteu langsung minta hampuran henteu tenang-tenang bae siga nu henteu boga masalah siga nu henteu boga dosa mentek iyalah disiksana teh 50 poe 50 peting eta ge can jelas Kanjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah taha menang 50 poe kakarak turun ayat
diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala gedehan. Masya Allah teu meunang samaran. Urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geura ka urang. Sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang. Ieu di dunia encan ke di akhirat. Indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang, haju urang tobat ka Gusti Allah berubah kuari tatadina teh daek ngaji jadi daek, tatadina teh salat jadi salat, tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah, tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi kuari mah jeung ustad jeung kiai, tatadina suuzon ka kiai kuari jadi husnuzon 180 derajat berubah. Keur kos itu tah maot geus tenang. Geus tenang, geus ulah cangcayan. Sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna. Tanda diterimana perubahanna. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat. Kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya. Duh, Masya Allah, baheula keur di Jakarta, baheula keur dagang, baheula keur kabelah dina endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae. Ya Allah, ieu nu ngeri. Kitu mah kaburu pae umur sabari aing kan ngedeg 60 nu 50 terus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti. Abdi mah ngaku bae ka Gusti. Ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi. Ka langit ku dosa abdi. Geus diaku bae geus diaku. Tah pengakuan etalah menjadi hebat. Ya komo engke kan aya tobat teh macam-macam. Tang tahapan-tahapanana tobat awam. Tobat jelema pinter, tobat jelema anu sangat pinter. Tobatnya kapan? Tobat dina Islam, tobat dina iman, tobat dina ihsan. Diatur. Kurang mah kuari tobat dina Islam geus anggeus. Naik kurang tobat dina iman, naik dina ihsan. Kurang mah kuari tobat teh meh teh be urusanana cukat cokot ka batur urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah. Terus kuari mah can husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali. Teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa. Batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa. Urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa ka ieu mah. Di potongan poho kabeh ieu mah. Boro-boro keur teh salat lagi poho ka Allah. Atuh dikira teh disiksana tuh. Tapi kan aya jelema tahapanana anu beda. Ingat baik ka Gusti Allah. Sebabnya na berjuang mujahadah, riyadhah, ngajar nafsu, perang jeung nafsu. Engke dibere cahaya ku Gusti Allah. Warid garana teh asup kana qalb. Bertanya nyana ka awak sorangan awak. Hei diri, sia-sia aya nu dipake karesep ku sia salian Allah. Aya naon? Baju naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan. Piceun. Naon kuari ku samana dipake karesep salian Allah? Beat. Naon hartina tu jasiat dileuletik geus naik motor bae. Kuari masih kene kaganggu kene bae ta kolbu ku motor. Lamun haju ka bawa bae kumaha? Tanya deh, naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak. Eueuh ayeuna mah Gusti. Alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti. Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti. Hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah. Eueuh salian Allah. Jadulia teh dunia kurang keur didiukan kuari teh dipake lalagaan ulah sok teh taluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya gunakeun aya mah ulah sok teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allah na ku dunya
kebutuhan waya dahar waya nginum waya sare waya make baik ulah ge taluk na nyantel kana dunia. Kan lamun nyantel kana dunia mah naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel. Ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu. Gede apa henteu ieu diberena. Eta kan talu kana dunia kos gitu. Dipapageun make mobil goreng, embung takabur, talu kana dunia. Nu kos kitu teh. Terus we babarengan jeung nu hina embung. Ngaji kudu di pendopo bae. Bareng jeung bupati kara. Tak naik ka ceul. Naik motor da ngahutang ge. Eta takabur kos kitu ngaran. Talu kana dunia. Pek bae dunia mah tapi ulah talu hiji we. Karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun. Nanya urang ka awak sorangan. Awak aya nu dipake ka resep salian Allah, aya naon artina? Mun siapa kos kitu ge kumaha isin. Sirisi hiji we Allah. Moal bisa lamun urang carang udang ti peuting, moal bisa lamun urang teu tapakur, moal bisa lamun teu riyadhah, moal bisa lamun teu mujahadah, moal bisa lamun teu muhasabah. Eta lah parabot tafakur, zikir, riyadhah, mujahadah. Engke Allah nu mere. Eueuh da naon di jero hate teh Allah bae. Batur teh ngomongkeun. Teu bendu, batur dalem, teu beukah irung. Sebabna Allah sabada manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia teh bejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun zikir wah ieu budak kunaon sih eueuh nanaonan eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal tayu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena wali teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawadu akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya pengen ngaji tas di mana ngaji kiai goblok sia baheula sia kai ngaji malulu telu sia kai tah eta kieu tolol aduh kagetun nya digitukeun mun mah isuk nanya nya kiai tas di mana kiai keneh bae buya ih naik si kiai buya tasi mana buyata meureun sia ayelah hati airna meluti lualiat lantaran atuh pernah beat ka Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura. Ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah. Empan beusi ketika urang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzalik wallahu alimun hakim. Gusti Allah teh mah uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelanana atuh kumaha Allah bae eueuh anu teu berhikmah eueuh anu teu bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah nyin jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah gerik kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacat kebijakan Allah hakim Allah teh pison ini
kuari kebijakan Allah banjirkan kebijakan Allah nu urang teu apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teu apa janu Allah atuh akimut pisan ikulah kudu ngarasul digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku lag waliullah macaan buku lauhil mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho aja geus dibaca ku di lauhil mahfuz begitu kejadian teh seserian pas nu paeh pas tuh paeh seserian anu heuh kunaon sih pas sarua jeung di lauhil mahfuz tuh kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia seserian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan lauhil mahfuz sia makan poek lauhil mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat deuleu banjir ceurik anu wali mah seserian deuleu lauhil mahfuz akur jeung di lauhil mahfuz seserian nya tuh mantap beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah orang tak apa wallahu alimun hakim anu jelas lah mudah-mudahan orang dipanjangkan umur di samping dipanjangkan umur dibere sehat di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maut pamajikan urang maut anak urang incuran keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.